Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Abdi ridho Allah janten pangeran abdi. Abdi ridho Islam janten agama abdi. Abdi ridho Nabi Muhammad janten nabi abdi. Nuridat Ashgil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mugi nambihan rahmat ka kanjeng Nabi Muhammad janten kendriku jalma-jalma zalim. Selamatkan abdi ti kumpulan jalma zalim. Kula warga sahabat sadayana dijamin. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pangarsa nu dipihormat para kiai, para alim ulama, para asatid, para imam masjid, imam mushola, guru-guru agama. Wabil khusus pangarsa Sohibul Bait Bapak Haji Usman anu nembe diwakilan sambutanna ku pangarsa Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah masih kene satia satuhu anu nembe ngadugikeun sababarah informasi mung sim kuring
kantos nagih kamantena upami pakuwu ngawangun jalan eta mah teu pakuwu nu ieu ge tiasa asal aya anggaranana nya teu upami ngabangun gang asal aya anggaranna tiasa sim kuring mah nyuhunkeun pangupaku sateu acan lungsur aya kenang-kenangan kajimat pang meulikeun kol gundul hiji dua panghadiankeun buyut margi eta mah teu aya anggaranna upami pangresa paku aceng lungsur gang masih bisa dihadian asal turun dana ti luhur kol gundul mah kenang-kenangan kajimat ambeh unjal babari kereh amin sing gade rezekina paku sing bisa mangkat umroh didoakeun ku ratusan paku kaum muslimin muslimat anu mulia numbean sim kuring rada pakgebeg soalna dinten Minggon kamari malam Senin kuring janji bade ngabagikeun doa salamet mungku sabab kuring teh manusia jadi hilap ku sabab hilap jadi we poho ari di serat mah atos dipotok anu di print ku komputer ngaha jadi HD ari der teh katerapan sifat poho alhamdulillah insyaallah upami teu hilap da atos kantor motokopi dina jimat anu bade dipalih kaler di pangarsa Bapak Haji mohon teras malam minggu di pasantren malam Rebo di Pali Wetan siangna Natalan batur kade urang mah kewangina ngaos bade acara nu we ngaos niatan muludan insya Allah. Kaum muslimin muslimat anu mulia urang ngahancah heula hadis ngeunaan masih kene bab anu kagenep fadilah kautamaan wudu teh susuci kami urang mayuna nying hareup ka Gusti Allah ngalangkungan wudu ngilangkeun hadas alit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wisdawu parantos ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al wudu'u syatrul iman katanya al wudu'u utawi wudu kade upami kitabna gundul maca al wadu'u biasa nanging hartosna cai sama cai nu diangge wudu dibacana wadu upami wudu carana jadi bahasa Arab mah beda teh ngan ku sabab dos aya harkatan kantun jantan al wudu'u utawi wudu prak-prakanana iku syatrul iman sebagian separo iman jalma anu iman daek wudu sabab anjeunna rumasa ngebogaan hadas di samping lahirna bersih batin nage bersih ngabersihkeun lahir mah ku mandi ku ibak ku ngaruru ngabersihkeun batin mah ku wudu jadi hadas mah teu katingali tapi pangaruh salat terjadi lamun boga hadas maca Quran teu kaci dicekel lamun boga hadas ari ditalar mah mangga teu boga wudu nalar Al-Quran mun katalar kitu teh beunang maca kulhu maca naon wae beunang wa qala lan wisdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat dulu deh. Oh, sibghatul wudu'i utawi naon sibghah teh cek urang nama celupan wudu. Anceloman teh bahasa Taiwan mah. Anceloman wudu iku marrotun sabalik. Sanya nama sampurna wudu cekap ku sawihan upami walatra sadaya. Ngan tilu wihan teh eta mah nyampurnakeun bisik nu kahiji teu walatra sampurnakeun ku kadua na geuning bet kadua geus rata kudu tilu ameh ganjil sabab Allah resep kanu ganjil innallaha witrun yuhibbul witro Allah teh ganjil resep kanu ganjil ewana leutikan euy
asa dilelewe. Allah ganjil resep kanu ganjil anu terjarejek ti Allah resepkeun termasuk kanu edan Allah resepkeun ka bina-bina sabab nu edan cek urang mah teu jejeg teh nya nepikeun ka di cakra ieu teh teh jejeg si eta justru Allah mah resepkeun kanu teu jejeg sabab eta teh cenah cek beja pakuna alam dunia mun eueuh maranehna geus oyag alam dunia paingan ku Allah tuluy-tuluyan aya we ti baheula nepikeun ka kiwari nu gelo eta teh pakuna nu cek urang mah eueuh hartian sabab asa mulia ku sabab urang jejeg akalna jejeg penampilanana ginding papakeanana padahal payunan Allah mah mulia keneh maranehna boa sabab teu boga dosa sanajan teu ibadah da teu wajib wajib sote ibadah mun boga akal aya keneh bisa mikir ari geus teu bisa mikir mah teu wajib salat untung jalma nu teu bisa mikir ngan aneh lamun jalma bisa keneh mikir teu bisa salat teu daek salat sarua jeung teu wani urang menyebutna dana ge faman mangka utawi sapa wong iku tawaddoa wudu sapa man sajalmana wudu marrotaini kelawan rong ambalan dua balik kana mangka aya lahu kedue man pikeun eta jalma opo kiflani dua bagian minal ajri sangking ganjaran mun wuduna dua kali maka ganjaranna ge dua celupanana ieu mah sakeun lamun non si beungeut si pamun teh da tetegep deui nya ari beungeut lemes kasar lemesna naon beungeut lamun urang si pamun teh si munte si rarai geus si dodonges lah lamun urang si beungeut dua kali ganjaranna dua mun sakali mun hiji kumaha lamun tilu waman utawi sapa iku tawaddoa wudu sapa man salasan kelawan telu wuduna tilu balik terus sekali dua kali tilu fahuwa mangka utawi salas mangka utawi telu iku wuduul anbiya'i wudune piro-piro nabi min qabli saking sadurunge ingsun lamun tilu kali eta teh sarua jeung wuduna para nabi samemeh kaula cek nabi jadi upami ningali hadis ieu mah nabi kapungkur ge wudu sami di nabi Adam dugikeun ka satu acan kanjeng nabi nanging prak-prakan salatna benten kapungkur mah teu acan aya lohor teu acan aya asar magrib sareng sajabina salatna mah salat Nabi Isa salat pek tingali dina Quran Nabi Isa salat kulawargana di piwarang salat mung prak-prakan salatna benten aya lohor magrib Isa jeung subuh teh eta mah sabada kanjeng nabi naik ka langit ka 7 ngalamanon geuning Isra Mi'raj kenging oleh-oleh na salat nu 5 waktu kawitna mah 50 kawitna 50 di diskon jantan 5 margi sahur Nabi Musa cenah cek Nabi Musa aduh Muhammad moal kuateun 50 Muhammad anjeun ripuh can kaburu ulin ka Jogja can kaburu ulin ka Parapatan alun-alun lamun 50 iraha meureun ngagawe anu sejen ka karage supa pangsalatan keluar geus adan deui koloyong ka dapur cetrekeun gas geus adan deui supa kamar karage nyingkapkeun hordeng adan deui supli ka kamar kakara adan deui sampikeun ka terakhir 5 sakitu 5 deui teh cek Nabi Musa moal kuateun mah 5 ge angger asa loba teuing atuh nepikeun ka Kanjeng Nabi cek riwayatna isin aduh isin cenah Musa kudu pulang anting mah kami teh geus sabaraha kali pulang ongko anting ongko akhirnya cek Allah geus sanajan ngan 5 kali buruh nama sarua jeung 50 sanajan 5 kali buruh nama sarua jeung sakitu 5 dikurangan urang masih nawar kene Gusti lohor teh capek Gusti asar teh teu kabujang dan nembe uih Gusti magrib teh ngajeng jehe kene abdi mah Gusti
Gusti isama paman abdi pan kapeureman Gusti hampura subuh ge kaberangan Gusti sakitu geus dikurangan angger hayang keneh kurang teh. Jadi para nabi ge sami wudu nanging meureun dina prak-prakan sabada wuduna benten. Wa qala lan wis dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam layak balu ora bakal nerima sapa Allahu Gusti Allah salata hadikum ing salat salah sawiji sira kabeh kana salat salah sahiji aranjeun idza ahdatsa nalikane hadas sapa ahad hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa ahad moal ditarima salatna mun kaluar hadas nepikeun ka kedah wudu deui ngan upami urang hayang kaluar hadas rek salat ulah ditahan bisik makruh hayang itu tong dipekek ning halau bisik salatna tiba bareng Bismillah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman mending pretkeun bae daripada sholatna teu pararuguh teu konsentrasi mikiran malik bak kaditu kadieu. Wa qala lan wis dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al wudu'u utawi wudu alal wudu'i ing atase wudu saatos wudu deui iku nurun cahaya ala nurin ing atase cahaya tos wudu deui sarwana jeung cahaya di atas cahaya geus aya neon di neonan deui geus puguh geulis di dandanan deui geus puguh kasepan deui jadi wudu mung demot upami urang tos gaduh wudu bade wudu deui niatna teh keng naon. Alhamdulillah teu kenging ngalingeutkeun hadas margi teu gaduh ataus niat wudu kecuali upami urang wuduna gara-gara keluar hadas eta mah lirofil hadasil asgori. Alhamdulillah tamata bab nu ka 6 kari amalkeun bab wudu we ngamalkeun wudu da hese Nabi mah saumur-umurna tara batal urang mah saumur-umurna jarang wudu dan Nabi mah ku lempanona hatena mah nyari beda jeung urang melotot-melotot pohon deui ciri ini hatena peureum teh kieu ngajina mah mun balik ari kadi ngajina aya nyaonya matana melotot hatena peureum ari Nabi mah wa qalbuhu lam yanam panona peureum manahna mah tetep nyaring eling we ka Gusti Allah. Matak Nabi mah wudu nate tara batal. Hayang ngamalkeun wudu jiga Nabi we moal kabedag da. Nya. Kakara ge wudu kaluar ti cai ujug-ujug peletuk we. Tau upami aya nu pak peletuk ye sok aya teh ka alaman. Lamun tos ti cai tuluy pak peletuk. Ukuranana cek dina kitab fikih. Salami teu kadang uswanten salami teu kaangse owangyanana teu batal wudu sanajan karasa pak peletuk lain kasada kasada mah geus puguh nya eta mah kan sok aya nu rarasaan teh geuning sabab cek beja dina kitab setan teh teu waleh-waleh ngagoda manusia ambeh mang-mang malah cek beja mah dicabut etana tah ieu na teh etana ceput weh ngerti nah artinya nyebutna berada sopan ieuna bulu bulu ieuna bulu lain anu handap bujur dicabut tuluy cenah cek dina katerangan mah diganggu ameh naon ameh manusia mang-mang pulang anting we tuluy kacai ta ukuranana nu bieu lamun teu kadenge mun teu kaambe teu batal ngantong totorekan
geus puguh cek babaturan tepak peletuk naon eta malih nu kami ulah da eta mah batal-batal manehna ukur ngabejaan geus puguh di bejaan geuning bau naon ieu lain nu kami eta mah nu kami mah bau kadu. Jadi ngamalkeun wudu wungkul hese. Terus jadi hitung-hitung ilmu manfaatnya nyaho ilmuna ngamalkeun tanu kitu ngaranna ilmu manfaat. Nyaho ilmu salat nyaho ilmu wudu nyaho ilmu sodako nyaho ilmu ngaji nu kitu ngaranna ilmu sababang watir-watirna jalma mun boga ilmu teu manfaat. Naudzubillah. Loba nama pinter nama ngan teu manfaat. Naon cirina teu manfaat? Teu beuki ngadeukeukeun elmuna ka Gusti Allah kalah ka beuki nganggangkeun. Lamun jalma unggul mulia ku sabab ilmu, lur, halo. Lamun jelema diukur mulia na ku ilmu, eleh ku iblis. Iblis teh pinter. Moal ge disebut pinter tuh bisa ngedebat Gusti Allah. Makhluk di alam dunia pang jago-jagona, pang wanian-wanianana eueuh sa iblis. Nu ngaku nabi loba ayeuna. Nya. Kungsi mureun ibur di TV. Aya non nu ngaku nabi teh Musadek. Duh. Pambetukan naon di teh. Pareman gitu. Anu ngaku nabi loba geus kapuhan nu ngaku kiai ngelayah nu ngaku ustad teh saeutik tapi can aya manusia makhluk Gusti Allah di alam dunia nu ngaku pangeran iwal ti hiji saha Fir'aun pang hebat-hebatna tapi eleh ku iblis elmuna ngan iblis cilakana teh lain pedah bodoh teu manfaat elmuna bedegong teu boga adab sopan santun tatak. Jadi lamun jalma pinter tuluy polontong mecak teu. Kamu lamun bodohnya. Jadi geus sanajan pinter polontong urang teu mecak. Kamu lamun beunghar polontong teu mecak. Kamu lamun malarat. Iblis cilakana teh sabab elmuna teu manfaat. Teu boga sopan santun Allah dilawan moal aya jelema sawaniun iblis dititah sujud ka Nabi Adam hormat lain sujud nyemplong lain hormat ka Nabi Adam da teu daekeun iblis mah ngalawan sakituna teh eleh deui ku jelema iblis mah teu sujud ka Nabi Adam ditundungna saumur hirup kungsi jelema gogodeg iblis ningali jelema ningali tingkah jelema udang jam 8 koloyong gawe lohor da capek asar di jalan kene magrib beur ngajengjehe isa geus kerek eta setan gogodeg halo cok setan buyut kami tersujud ka Nabi Adam ditundungna saumur hirup ieu jelema sapoe sapeuting tersujud ka pangeran heuh ayeuna 7 depa halo ingat ulang kieu kasinggung sugan moal kasinggung da rata-rata nu ngaji menunggus ararideng alhamdulillah. Buyut kami cek setan iblis tersujud ka Nabi Adam lain ka Gusti Allah tersujud ka Nabi Adam dilaknatna umuran hirup ari jelema lohor tersujud asar tersujud magrib tersujud isya tersujud subuh tersujud hebat mana tah hebat jelema hebat iblis naudzubillah aduh matak untung urang jadi umat Nabi lur untung Nabi Musa kapungkur aya dina kitab pode ngaranna nu ngaranna Habib poho deui
Dina eta kitab Nabi Musa kantos ngobrol sareng Gusti Allah. Bahasana kieu. Nun Gusti nu Maha Suci, abdi mendakan catatan di Loh Mahfud. Loh Mahfud teh papan anu dijaga ku Allah. Eusina catatan-catatan hirup. Nu ngageriak ieu teh aya catatana di Loh Mahfud. Si ieu gubrag lahir ke alam dunyana tanggal saanu, poe anu, jam saanu, jatah rezekina saanu. Urang teh geus dijatahan. Cik lamun urang geus boga jatah yeuh, boga jatah. Jatahna geusan meureun ieu. Boga jatah. Cek kolot teh, yang ieu jatah maneh ieu 10 juta. Kop jeung maneh sakola. Unggal poe cokotnya, unggal poe dahar. Bulanan tidinya bayar kosan tidinya. Atuh budak teh sabulan dibere 500.000. Halo? Masih kena kadang ieu. Oh, berarti can leuwih 30 menit. Sabu lamun geus leuwih 60 menit geus moal kadenge. Bararahe. Geus kada dieu geus. Cengar kenehnya. Atuh cek budak teh, ma atawa mama, ibu, bapak, hapunten euy nyuhunkeun ayeuna mah sasieu mah 5 juta. Kolosor we tah. Geus kacokot 2 bulaneun bayar. Sabulan 500 jadi geus kacokot sabaraha? Hah? 6 juta. Pan sabulan 500. Masalah ngomong kuring. Geus kacokot 2 bulan. 1 juta lin. Dicokot 5 juta di sabaraha? Sesana sabaraha? 4. Sakuliaheun teh. Musakeun 2 tahunan lah. Atuh bulan hareupna teh menta di 2 juta. Sesa sabaraha? 2 juta deui. Bulan hareupna nyokot di 1 juta. Kakaras sabaraha bulan eta? Sok hitung saeutik mah atuh rada mikir. Hah? Hah? 5 Ergo A. 5 bulan geus 5 bulan ge nya, batu kudu pusing. 5 bulan jatahna 2 tahun. Bulan hareupna dipenta deui 1 juta. Kuberang we bikeun? Beak teu? Mun geus beak kumaha? Balik. Kuliahna teh jadi. Tah, kuring kungsi mendakan hadis, mudah-mudahan teu salah. Ingetkeun da ayeuna ge. Lamun urang loba menta jatah rezeki caraning hayang tere balik. Halo? Lamun urang menta jatah loba rezeki ka pangeran cirining hayang tere keun teu? Mending loba rezekina tah mending saeutik? Lamun loba tere balik cuy. Kapan urang teh rezeki geus meunang ngabaskoman? Da geus eueuh daunna ayeuna mah dipicukan da hese. Rezeki geus meunang, jatahna geus puguh lin. Cik lamun jatah ku urang na dipentaan hayeuh sering teuing. Meureun beak, aya geus beak tinggal naon? Mending loba dipenta, kul tah mendingkeun cenah ngeureuyeuh. Aya simkuring maca eta, sabab lamun urang loba menta Gusti gubrageun duit sing loba rezeki sing loba Gusti cek Allah nya engkop tapi kana tere balik mana. Da geus beak jatah rezekina mah balik lin. Bang ka rumah sakit mana oge moal katulungan impus teh asup dirujuk ka rumah sakit sumber waras sumber gering. Hasan Solihin Hasan Sadikin angger da geus jatahna balik. Mata urang mah menta loba rezeki teh balik ulah loba teh ngurangan jatah. Model umur misalkan 80 tahun geus kacokot 89 tinggal sabaraha deui? Ya beak geus. Matak menta jatah rezeki bari entong tereh balik. Amin. Kumaha ngaturna nya kumaha Gusti Allah we. Nabi saeun nabi saeunana yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah marek manjangkeun umur bisaeun, rek mondokeun umur ge nitah pae bisaeun, nyieun bae ge bisaeun komunitas balik.
Nyieun alam dunia leuwih berat tibatan nyieun urang. Alam dunia sakirongkahna Allah sanggupeun. Mata poe teu eureun-eureun pulang anting kulon nyetan. Can beak-beak nepi ka ayeuna sanggupeun komo ngatur hirup urang. Jadi tenang we cuy. Nu penting urang sing loba minta ka Gusti la yaruddul qada illa du'a. Lamun urang ngadoa ka Gusti Allah nu geus ditetepkeun ku Allah bisa jadi dihapus. Ieu jelema paehna kudu isukan. Tapi ngadoa, ya Allah panjangkeun umur abdi Gusti hayang keneh jimat Gusti. Cek Allah malaikat ganti tah. Sret. Ari isukanna teu jimat. Geus paehan lah, paehan. Kolontong eta mah nipu. Apa bodoh. Nabi Musa tadi tikir ngobrol kenalnya. Loh Mahfud. Gusti nu Maha Suci abdi mendakan seratan dina Loh Mahfud. Sing horeng si mana horeng aya golongan manusia anu dilahirkeunana akhir zaman. Tapi asup ka surgana pangheulana. Manhum ya Rabbi. Gusti eta teh saha? Cek Allah, hum ummatu Muhammadin. Eta teh umat Muhammad Musa. Nun Gusti nu Maha Suci abdi ge mendakan catatan di Loh Mahfud aya jelema anu dilahirkeun akhir zaman tapi hafal kana kitabna beda jeung umat nu sejen. Quran 30 juz diasupkeun kana otak budak umur 8 tahun da hafaleun. Beda jeung urang. Urang mah hafal Fatihah we jeung kulhu. Pada sok ngilu tahlil ge. Saking ku sering tahlil hafal Fatihah. Abdi mendakan umat akhir zaman hafal kana kitabna Gusti. Bari percaya kitab manehna jeung kitab-kitab samemeh manehna. Percaya kana Taurat, percaya kana Injil, percaya kana Zabur, percaya kana kitab manehna. Manhum ya Rabbi. Dupi eta teh saha Gusti? Cek Allahum ummatu Muhammadin. Eta teh umat Muhammad Musa. Abdi ge mendakan seratan Gusti aya umat akhir zaman bisa silih belaan, jeung bisa ngabelaan, tur bisa dibelaan. Anu ngabela teh diantarana jalma mukmin bisa ngabelaan. Dibelaan ngabelaan jaga di poe kiamat. Jalma nu maut syahid bisa ngabelaan. Kangjeng Nabi kantanan tiasa ngabela. Cek Kangjeng Nabi Musa, manhum ya Rabbi dupe eta teh saha bisa silih tulungan Gusti. Cek Allahum ummatu Muhammadin. Eta teh umat Kangjeng Nabi Muhammad. Gusti nu Maha Suci abdi ge mendakan catatan dina Loh Mahfud aya jalma dilahirkeun akhir zaman silih elingan baheula mah silih jongklokeun umat teh. Aya nabi ka nabi, eueuh nabi hukumna teu dipake sakahayangna we. Ayeuna urang ditungguan keneh teh ku nabi. Tapi make hukum nabi masih. Baheula mah nabina leungit teh akhlakna teh naon ngaranna teh? Hari itu teh bejan. Umat akhir zaman teu ngariung jeung nabi tapi ilmu nabi, hukum nabi, aturan nabi diparake. Manhum ya Rabbi. Dupi eta teh saha Gusti? Hum ummatu Muhammadin. Eta teh umat Muhammad Musa. Dugikeun ka Nabi Musa ngeluh nyuhunkeun ka Gusti Allah. Nun Gusti takdirkeun atuh abdi hoyong janten umat Nabi Muhammad. Halo? Nabi Musa sakitu rongkahna ngalawan Fir'aun tongkat jadi orai. Jalan tol dijieun di tengah-tengah. Hayangan jadi umat Nabi Muhammad. Ari urang bet lalawora. Kabita cek Allah moal bisa beda zaman Musa. Anjeun malahirna tahun ieu Muhammad mah ke panungtung. Eta mah nabi pangbungsuna. Dibeakeun kami makanyahna kasih eta. Bungsu ngaranna oge. Nyaahna beakeun kasih eta. Deudeuhna beakeun kasih eta. Umatna ge kababawa. Urang alhamdulillah. Kalau make we kaistimewaan we eta. Istimewana Kangjeng Nabi ngabalukarkeun istimewa umatna termasuk urang. Amin ya rabbal.
Jadi Nabi Musa ge kabitaeun hayang jadi umat Kangjeng Nabi. Naon sabab istimewa luar biasa silih syafaatan jaga di poe kiamat. Budak diantarana ieu budak anu geus diekahan dipangmencitkeun eka isuk jaga ninggeto dimungkinkan bisa ngabela indung bapana sabab geus ditebus. Urang ditebus acan baheula bisi kolot urang baheula can apaleun ilmu eka ta urang bisi geus dewasa muga-muga bisa ngabela indung jeung bapa beunang mencit ku sorangan lain mencit sorangan mencit domba. Kangjeng Nabi ge nuju alita teh acan kabujeng di ekahan margi abahna pupus teras nampi parenta eka teh sabada anjeunna dewasa atuh mencit domba ku nyalira Nabi urang ge nurutan kitu. Kumaha kami teh domba teh ngan dua yang korban ongkoh eka ongkoh mending eka heula mun nanyakeun ayeuna da rayagung malila keneh bisik teh kaumuran dombana teh kaumuran urangna urang panjang umur dombana pupus mending ayeuna danu intina mare korban sodako eka oge sodako kumaha mun tos pupus sodako sarua bae eka atas nama si anu ganjaran sing nepi ka ditu lain dagingna lain nilai sodakohna termasuk ngabadalkeun umroh teh geuning ngabadalkeun umroh 10 parantos ngantunkeun kenging supaya naon supaya silih belaan tabudak anu can dibelaa anu can diekahan cenah cek katerangan jaga ninggeto di akhirat menang milik gede mulia payunan Gusti Allah teu beunang ngabela indung jeung bapana da can ditebusna teh mencit domba eka poe ka-7 poe ka-14 poe ka-2 hiji poe ka-28 poe ka-35 poe ka-42 jadi asrakal teh entong ka-40 poe na 40 poe mah matang puluh ya urang masuk itu ka-40 poenya ngayun geus 40 poe mah astrakalna numpang tarikna debaan teh salakina biasana ya Nabi salam alaika ya Rasul cek pamajikan teh lalaki sunah poe ka-7 eta teh cek Nabi mah bisa ngabelaan kolotna lamun anakna boga milik asal geus ditebus ta urang menebus-nebus awak sorangan di alam dunia ku cara naon ku cara ibadah ka Gusti Allah diantarana ngadawamkeun wudu batal atuh kaburu wudu deui batal deui wudu deui boga keneh wudu hayang wudu nurun ala nurin cahaya di atas mata engke jaga di poe kiamat penting deui jaga di poe kiamat Nabi apaleun ka umatna naon sabab cek Nabi aya tandana pameunteuna caang sikilna caang mata sunnah upami wudu ngumbah pameunteur dilami ame naon katingali caangna sanajan rupa lahiriana rada rumeuk hampura payuneun Gusti Allah mah bercahaya bersinar asal wuduna ngumbahna rada dilami sikil ge sami sanajan geus loba obengan misalkan disukun ngumbah sukuna lila itu bakal katingali cahayana sujudna rada lami simahum fi wujuhihim min atharis sujud katingali dina pameutana tapak sujud lain totol hideung lain da teu kudu totol hideung yang katingali urut sujud mah Nabi we ge teu totolan tarangan teu simahum fi wujuhihim min atharis sujud teh maksana dina pameutana katingali tapak sujudna sanu ningalina nu tiasa ningali kajenting totol hidung oge ari tara sujud mah buktina biksu tarotol genep malah balak tara sujud tara naon aya totolan jadi lain hartina simahum fi wujuhihim min athari sujud titarangna harideung lain maksudna mah engke Allah nu apaleun ieu jelema beungeutna tapak sujud katingali
katingali apaleun wawuheun nabi da tukang sujud mah katingali tamu-gamu gawe urang katingali wanoheun nabi ka urang sabab urang migawe midamel ngalakukeun naon nu diajarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antawisna bab naon bab wudu. Insyaallah minggon payung bab siwak. Siwak teh mun ceuk urang nama nyusur eta ge hese. Kadang rek salat dia kadang inget kadang poho. Nya. Ari keur eling meureun da inget aya siwak. Baheula mun nepikeun kemang tahun-tahun mak nini kuring mau odoy. Dina tasbihna teh digantungkeun siwak. Diinget-inget ayeuna bawa ceng geus tahun-tahun tuh diseuseuseuseus eta. Da terati kumbah. Ya geus nepikeun ka sabaraha setengah. Eta bakal jadi saksi siwak teh gulutukan jaga. Rek disiksa teh abdi Gusti saksina. Sok diangge korolok-korolok kana huntu. Tangke minggon payun mah insyaallah bab siwak. Mudah-mudahan urang tepang deui dina waktu anu sae, dina tempat anu sae, niat anu sae, ku Allah dipaparinan ka saya. Jaga dinggeto, jaga urang ditempatkeun tempat nu sae, sadayana sing sararae. Amin ya rabbal tasbih. Subhanallah